warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa sadayana. Kuring euis. Abdi Nesa simkuring duaan bade ngintunkeun informasi panganyarna dina Warta Basa Sunda. Dan Salasa kaping 23 September 2025. Pamirsa dina warta kahiji ngeunaan program MBG anu tos aya di salah sahiji sakola di Cicantayan. Tas aya salah sahiji wartawan sareng narasumber anu menang MBG. Angga Kasapa Aulia Octavian. Ayeuna abdi sareng salah sahiji narasumber nyaeta murid anu menang program MBG ti salah sahiji sakola SMK nu aya di Cicantayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dupi abdi tiasa naroskeun sababaraha patarosan ngeunaan program bergizi gratis MBG salaku salah sahiji nu meunang program ieu. Namina saha teras kasabaraha? Nabi Abdi Azka, Abdi kelas 11. Iraha program ieu dimimitian di sakola ieu? Rebo kaping 3 September. Kumaha saur anjeun ngeunaan program ieu? Program MBG pikeun tujuanna ngungkulan anu kurang bergizi sareng ngarawan stunting. Ngarojong tumuhna ka barudak sareng ka ibu hamil sareng anu menyusui. Dampak positifna kange ka UMKM sareng petani. Hatur nuhun kana waktu sareng perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui ka studio. Baru juga isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Perasaan udah makan, kok masih dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Dikit-dikit Roma Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saterasna pamirsa, urang teuleum ka dunia politik. Dinten kamari aya demo anu keur panas-panasna. Kitu oge ojol mah tetep leuwih neangan nafkah tibatan ngiluan ka eta demo. Aksi demonstrasi pengemudi ojek online ojol anu digelar di payunan DPR Bo kaping 17 bulan 8 2025 teu boga pangaruh anu signifikan karena layanan transportasi berbasis aplikasi di Jakarta. Dumasar kana panitenan kompas.com di stasiun Wendang Dia kegiatan para driver ojol lumangsung normal. Maranehna sibuk nyokot jeung nganterkeun penumpang sedangkeun sebagian deui aya nu istirahat di shelter ojol. Tetep narik demi nafkah keluarga. Usman 39 salah sahiji pengemudi ojol anu biasa mangkal di Gondang Dia nyarios yen dirina tetep digawe siga biasa sanaos aya aksi unjuk rasa. Nurutkeunana teu sadaya pengemudi ngarasa kudu turun ka jalan lantaran kaayaan demo masing-masing beda. Rata-rata di dieu stasiun Gondang Dia teu aya anu ikut demo, saur Usman. Ojol sebut demo ngan ngahasilkeun tekanan ti aplikator anu beuki berat. Manehna ngaku milih pikeun digawe tibatan ikut aksi lain hatina teu merhatikeun kana tuntunan anu disuarakeun. Tapi manehna ngaku henteu gabung kana komunitas atawa asosiasi pengemudi anu ngorganisasi demonstrasi eta. Kuring kan keliling neangan penumpang jadi teu asup komunitas mana wae. Kuring neangan duit we tibatan demo tapi akhirna teu kadenge tambahna. Pikeun Usman kabutuhan sapopoe leuwih mendesak tibatan kudu ngawarkeun waktu di jalan pikeun nyuarakeun aspirasi anu henteu pasti bakal ditanggap ku pamarentah atawa aplikator. Ordelan lancar. Hal anu sarua oge diungkapkeun ku Dermawan, pengemudian ojol anu biasa operasi di wewengkon Gondangding jeung Gambir. Manehna nyebutkeun yen kagiatanna tetep lancar sanaos rebun pengemudi sejen ngahanyakeun aksi di Jakarta Pusat. Nah, mudah-mudahan orang dilancarkeun tur dipaparin rizkina nu seueur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kukis Arden yang baru, indah di luar lumer di dalam.
nikmat coklatnya ingin ku kecup. Terbayang cookies Arden ingin ku coba, tapi kok tinggal satu. Ku tahu kamu mau, ini Arden buat kamu. Cookies Arden, renyah di luar, lumer di dalam. Saterasna orang loncat ka warta bencana. Aya gempa bumi anu kajadian di Sukabumi kaping 20 September 2025. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diumumkeun ku Lini Teknologi anu lumangsung awal Sabtu 20 September 2025 jeung Minggu 2 September 2025 rusak 5 imah 2 Direktur Lini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi jeung Geofisika BMKG ngungkapkeun ye Lini 3,8 SR disarankeun di Kabupaten Sukabumi poe Minggu kira-kira jam 1:08 magrib. Nurdin Sofyan, petugas tenaga Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ngungkapkeun imah anu rusak aya di Dose Cipeteuy sampai 3,8 SR ngarusak 5 imah cek Nurdin. Dina penyataan tinulis ka Kompas.com Minggu 2 September 2025 sambung Nurdin datalakeun nya tina 5 imah 4 rusak leutik sedangkeun hiji rusak sedang. Kerusakan kaasup tembok lumbuh di sisi imah serta pelanggan rusak atawa rubuh cenahna. Salaku hasil tina kejadian ieu teu aya warga anu luka atanapi aya korban jiwa. Mudah-mudahan anu ditimpa ku bencana dipaparing kasabaran ku Allah anu Maha Agung. Tah pemirsa, eta sababaraha tadi warta utama. Dinten ieu mugia manfaat jeung janten tambahan ilmu keur urang sadayana. Hatur nuhun kasadayana parantos ngiring nyaksian warta Sunda kuring eus. Kirang abdi Nesa wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.